Aduh, ngena geus mane mah. Duit loba aing malah. Arek ka mana ge hayu aing malah. Lah. Nyantai aing mah. Nggak saya di dia lah, luna motor mah. Aing nyamper sotin ya. Goblok we ya, iya. Aing ka berangan aing ya. Dem, iya saya jam sabaralin hayu. Ka mana lek? Teger, Kageur. apaan orang teh boga tugas khusus wajib. Wajib naon? Ngajemput pemajikan digawe geus jam sabaraha geus pulang. Hayu urang mangkat. Aing geus kaya. Bisi budan manten ke mah. Sia mah. Tenang we. Bisi geus nungguan skala luar. Nah, Pamajikan teh. Urang ngajemput ke rumah urang teh jelema teh karablek gawe. Pamajikan anu digawe tiga tuh urang teh ngajemput karunya sia teh. Aing ngomong gawe duit aing tadi ngadenge utang dia ngomong. Loba aing mah. Nya loba oge hayu urang da teh mah wajib karunya kudu dijemput pamajikan. Tapi heuh nya. Heeh. Ayo tuh. Ayo. Aduh, sia mah lek. Aingnya kaberangan tadi dihudangkeun ku budak aing mah aing bablas es. Aing nyokot motor dari tukang.